di balong tuh di belakang gede ayam. Alihkeun lubang tina pangberokan bade dipelakeun ngamihan lubang nutos aya di balong pamancingan engke lomba ngurek 24 Agustus 2025. Pur. Lubang. Gabres. Belut. Awas jero awas. Tuh, lubang. Wey. Langsung asup karena liang langsung asup. Tah, liang hiji deui tinggal ditah. Mengareneng. Tah nya mengareneng emah. Tuh. Sup sok. Jaluk sok. Hah. Tah, ya pantas ya ke lubang mah ya. Ke lubang pantas ya. Di belah wetan ya, sisi wetan ya, karena bade ngurek. Tah, bus. Aduh. Mani genah pisan imahnya lubang teh. Geus disiapkeun imahna. Duh. Motorna geus disiapkeun. Tinggal urusan milik imah. Tah, ieu lubang deui. Bus. Iya. Tah. Ya itu, ieu liang sae we pantes ya ke lubang teh ya. Heup. Alah. Langsung manehna mah lompat tinggal liang teh. Heup. Tah. Ieu teh lubang teh aya nu ti Singaparna, aya nu ti Banjar, ti pangan rupi-rupi we. Ayeuna sadayana matuh di balong tos dilereskeun ieu serat nikah nama serat ngalih nama. Saha, bus, aduh. Mari langsung. Ya. Minarian liang deui. Tah. Moal sesah da liangna terus disiapkeun ieu mah atuh. Ini lubang keneh. Lubang. Uish. Masih di nararaga melakeun lubang sareng belut kanggo tatahar lomba ngurek 24 Agustus. Janten si lubang sareng si belut teh disebar di sababaraha liang. Nah haja balong ieu mah disetting nganggo liang. Tuh, lalebat. Jadi salaresna mah kunaon di lomba ngurek Bumi Ageng sok seueur wae kekenginganana kumargi memang disiapkeun laukna tanpa belutna nu seueur oge sanes katana tos diemutan kalebet liangna upami di balong mah kapan belut teh nya sareng lubang atana di walungan liangna nu tos aya di dieu mah disiapkeun didamelkeun umawi upami aya pamilon ngurek henteu kekengingan teh asa pamuhalan we eta mah urusanna sareng milik. Da panitia mah tos tuh wah bapak tuh wah langsung lebet tinggal nyerian tinggal lihat aya liang ieu mah suling dilebetkeun bus tuh langsung ngaliang atoheun nya lubang ge bus tuh piraku lamun teu beunangan teh ya kelamang aduh euy Nah, iya. Tuh. Wah langsung Tuh buntutna tinggal itu.
Tah, iya liang-liangna terus disiapkeun ya. Diunggal sisi balong terus aya liangan tah seperti kita nya. Tuh. Et as eta barada lingas. Can wawuheun. Hup. Hup. Yang kita. Tah. Sup. Tuh, aduh logor kalian. Cicing we mah namanya betaheun. Kata tinggal asupan urek teh jual jedud we nya. Tuh, bus. Aduh. Ieu masa genah pisan ya. Kanggo pamilan ngurek teh genah pisan ieu mah. Ah, tuh. Bus. Elah. Belut biamanya. Belut. Ayeuna ya, belut kan Sidat mah kayak di ditu. Ah, iya. Tah. Ya liang ya ada pantas ya. Tuh. Bus. Wah. Siga nu geus wawuheun ieu mah belut teh kana liang teh. Sup. Wah, ieu lubang. Bus. Ayo cicing, mana cicing di cicingnya? Nah. Masih seueur keneh. Pilih liang. Tah, ya pantas ya. Pantas ya. Bus. Wah, yuk itu. Langsung ieu mah bawa kapuntasnya. Wah, ini modal liang lagi terus di siapkeun anu sampurna meujeunna ieu mah pibetaheun coba dilebet teh. Terus disiapkeun kasur sareng bantal teh. Oh. Bus. Ini langsung nyayang. Ya. Sup. Iya. Masih seueur keneh. Lubang aya keneh. Ah, ieu lubang badag ye. Wah, aya liangna. Tah. Lubang badag. Waduh, hese mah ye. Geus beda rasa sigana teh motoreun ye. Bus. Iya. Langsung asup cicing nyayang di dinya. Tong kaluar deui. Satungtung can aya eupan asup mangke. Sup. Ieu lubang deui. Sup. Ah. Tuh, katingali pisan atuh. Ngageboy buntut. Wah, masih seueur keneh. Disebar mah di saban sisi balong. Lebet deui. Ah. Geblus deui. Teh dia. Serab ieu. Wis, komo ieu mah. Ya. Wah, lubang. Gabres. Iya. Masih seueur keneh lubang 23 kilo sareng belut. Lebet deui kana liang. Waduh, tuh tiasa dicirian tadi dia tah. Ya. Dirusiahkeun dia tempatnya dirusiahkeun. Bisi bocor kanu bade ngurek. Iya. Lebat. Tah, tuh.